kamari teh urang segala anu diparentahkeun ku Abah beres dilakonan. Eta si cai beres dipuk-purukeun, diinum, dimanikeun maksudna. Pokoknya beres lah nu perintah ku Abah teh dilaksanakeun. Mudah-mudahan we najan ditolak terus, tapi pokoknya mah rek naon wae ge digawean lah pokoknya mah. Nepi ka jujuralitan oge mah arek tetep dipertahankeun yang tia. Hirup mah emang pilihan, tapi ari jomblo wae kieu mah geus uyuhan. Siga neng tia kek bisa salah nempo. Tapi heueuh Abayu nuju naon a? bener karak dipuk-purukeun oge geus neangkeun serangan. Iya biasa we ning is neng mah ka mana? Hantarkeun ieu lalaban ka bibi. Oh, ngomong hujan kasang heula tuh neng dah hujan. Oh mun a. Ayo sok mangga. Ya sok atuh. Yes. Thank you apa di itu ya? Di dia masih kena kehujanan. Ya, ayo. Ari Abayu nuju iskeun naon di dieu? Nuju niiskeun hate neng. Ingat we kan neng. Rek naon mikiran neng? Neng mah kan tos aya nu mikiran a. Saha neng? Atuh Abah Abayu. Oh nya da abah anu ngabajuan anu masihan umam ka neng mah sanes saha. Neng teh bade nganterkeun lalaban ka bibi. Mun a. Oh anternya. Sawios a. Teu nanaon moal dianteur ge, tapi urang aya kesempatan yeuh jeung ngetes nembak neng tia deui. Mudah-mudahan we aya kamajuan. Neng mah hoyong nyarios serius ka neng. Aya naon a? Demi asara ruas. Lain neng mah penasaran, ari neng teh can bogo ka. Duka atuh a. Tapi kadieu mah teh sok mikiran a. Tapi ingat, haleungheum can tangtu hujan a. Mikiran can tangtu bogoh. Muh neng tadi nama bade nembak neng deui. Tapi lamun terang kitu mah atuh geuskeun deui we. Sabar a, kin aya waktosna. Tia teh alim nganyerikeun aa. Tong berharap teuing ka tia a. Dah teh aa teh lain sapatu meureun anu terus ditincakan ku tia. Muh neng cariusan neng tadi teh emang bener pisan. Jadi makin resep we neng nyarios kitu teh lain makin geuleuh. Ari aa. Sabaraha mah aya batasna neng. Tapi ari kanyaha mah teu aya batasna ka neng teh. Hatur nuhun pisan a. Ali meureun aa ge ditarima ku neng ku cinta palsu. Alim atuh neng. Ari neng kunaon kitu make teu bogoh ka aa kurang naon aa teh. Pan aa teh ganteng neng. Ceuk kumaha aa ge. Apakah aa teu gaduh materi? Jeung modal kehidupan neng. Ari materi mah teu penting a. Tapi mun arek balanya kudu aya. Ih neng mah sok ngabodor. Sok ngeget aa. Tapi neng suatu saat aa ge mampu ngabiayaan hidup neng. Engke neng ngantos jadi mamung aa. Aminkeun tong a. Kudu atuh neng, lamun teu we dipaksa. Amin. Kan hujanna teh selaat, neng bade mangkat heula. Kineula atuh neng, aa teh masih kangen, masih rindu. Tos heula nya a, hatur nuhun tos bogoh ka neng, tos nyaa ka neng. Cik Abah ge bobogohan mah lain jeung kaulinan, tapi jeung kapalaminan. Subhanallah. Iya bidadari tak bersayap teh. Mudah-mudahan jodoh abdi ya Allah. Arek hareupeun we ngadoana supaya nyahueun anjeunna. Amin. Oh nyasok atuh neng ari bade geura mangkat mah, ari moal dianteur mah hati-hati weh di jalana. Nuhun a. Mangga. Mangga. Semua masalah pasti akan berlalu dengan kebahagiaan. Neng tia teh geulis, tapi sagelis-gelis neng tia yakin hitut nama pernah bau. Nah, aing teh jadi kos nu kieu.
Ayeuna mah ulah ngeluh keripuh, ulah ngaraja keur bagja, ngeluh ujian bagja titipan, ngabubunga hate sorangan we lah. Mudah-mudahan we Abayu teh nyereh hate. Tapi perjuangan nama selalu dihargai ku tiage. Ayeuna mah ka abah deui lantaran neng tia saeutik direk beunang soalna geus mikiran urang ayeuna mah. Ingat orang baheula keur ngora kagegeluan kunang tia. Ngalamun dua sorangan kumaha si Bayu ayeuna sukses teu nya. Iya geuning abah teh. Lagi dieu. Keur naon nya? Atuh dah. Sakalian bari nyampe jampe deui. Kuraskeun, Bah. Kesare bangun lagi. Bah. Bah. Kebluk dasar. Astagfirullahaladzim. Aya naon Bayu mendingan reuwas ka abah teh. Hampura Bah, tadi ngalireuwas da tak ieu di usapan, di guruan, di laun-laun teh dehkeun hudang. Kapaksa we digeurewas cenah hudang. Sok calik-calik yuk. Aya naon keperluan ka abah teh. Wah aya di dieu keur naon? Biasana pan di Ajeng. Puguh abah teh keur niiskeun diri ke ngababarah mana-mana. Inget ka zaman ka tukang abah. Kumaha Bay perkembangan yang tia teh. Aya karasana. Alhamdulillah Bah, ayeuna mah abdi keneh nu ngudag. Pancik abah oge Bay baledog kutai kotok. Atuh sing kira-kira Bah meureun batur ke baeun. Tapi henteu deui Bah, ayeuna mah alhamdulillah saurna cenah sok mikiran uing. Ning heueuh. Padahal jampe kamari asal-asalan. Oh halus atuh tandana aya perkembangan tinggal nyiraman deui. Apa kumaha carana Bah supaya nang tia teh bogoheun ka uing teh 100%? Wah, lamun kitu mah kudu ditambahan deui. Abah ayeuna boga barang alus, geura ge aya karasana tuh maneh Bay. Oh, kitu nya Bah. Ari duitna ditambahan itu Bah. Teu kudu Bay. Ai 100.000 mah nek oge 200.000 namahanana ka abah mah. Abeh mati. Oh, gitu nya Bah. Atukeun bae Bah, ai cinta masih bisa dibeli mah. Sugan 1 juta. Emung Bah. Oh, Bah, ngomong-ngomong, ai barang anu alus teh naon tadi Bah? Barang alus teh Bay. Sertifikat tanah. Geura ge bikeun ka bapana piraku teu pitah bobogohan ka mami. Atuh sing bener Bah, boga lagi ngan sakotak. Boboro 1 hektar. Eta mah heureuy Bay abah mah. Anu sabenerna mah Bay. Aya di abah ge barang alus kan hargana teh 100.000 dijamin neng tia ngumudag ka maneh Bay. Jeung eta mah aya garansina, garansi distributor. Wah, mahal nih Bah. Hargana bisa nawar tuh Bah. Ngaranna ge pengorbanan Bay. Lamun pengorbanan maneh teu dihargaan, mendingan ingkah ngarah ka nyaah maneh teu jadi runtah. Itu pepatah abah mah Bay. Anjir, jero oge eta papatahnya. Sok wah Bah. Tah syaratna Ya, Bay. Iya Bay, menyan ti abah. Kan dijamkeun aku maneh engke turutan mantana ti abah. mun Bah. Sok Bay. Jampean tah menyan aku maneh. Ieu tadi turutan abah mantrana. Mun Bah.
sok deket dan kalau bibir maneh eta. Iya, Bah? Gitu. Sima aing sima maung Sima aing sima mau. jauhkeun aing tina kagorengan Jauhkeun aing tina kagorengan. sapertos goreng bala-bala, goreng gehu. Sing bener atuh, Bah. Emanya mantra model kitu. Ih, poho deui abah oge bayu eta mah heureuy. Sok nu ayeuna mah ieu beneran. Mun Bah sok mangga, Bah. Ulah bobodoran wae, Bah. Ieu mah serius abdi. Atuh heueuh bae ieu mah serius nu ayeuna mah. Meuli daging ka Ciawi, jalana ka Sirna Parna, Meuli daging ka Ciawi, jalana ka Singaparna. judang jeding ka Salaki, teu dibere eusi calana. Sing bener atuh, Bah. Nya leuwih parah jampe jeung anu tadi. Nya eta mah salah bae. Maknya mantra teu dibere eusi calana. Salah abah mah lu. Maklum da geus kolot loba poho. Jampe-jampe lagi ngaleungit. Eta si Abah, ai anu bener anu mana, Bah? Kan tadi duitna atos. Jadi seriusna ieu, Bah. Sok ayeuna geura begaan. Siap bae. Ayeuna mah rada araringet geuning jaljol ieu jampe teh. Deketkeun deui bae eta kana diwir menyang eta. Bah. Sok turutan anu benar. Kacang etek Kacang etek, ngala belut di walungan. ngala belut di walungan. Akang getek Akang getek, geura cabut lalaunan. geura cabut lalaunan. Cakakak di leuweung Cakakak di leuweung, ijuk talina inyuk talina, dihakan di beuweung dihakan di beuweung, tut jadina kitut jadina. tos blong Tos blong nang tia. eta menyan bae langsung beuleumkeun ikenya anu arek ku parfum arek ku naon bae oge puputkeun eta menyan kana barang anu rek dibikeun ka ring tia. Mun Bah. Siap, Bah. Bah, kira-kira bakal bawa langsung moal, Bah? Insya Allah pasti moal bogoheun pasti bogoheun. Oh, gitu atuh, Bah. Anu bener, Bah. Hirup mah tong dijieun hese bae. Mun bogoheun neng tia, kege ngungkapkeun manehna sorangan, pangeun ge engke manggihan ka maneh bae. Mun geuleuheun ciduhan we ku maneh. Bener atuh, Bah. Menya di Ciduhan mah kek lain malah bogoheun, malah ewaeun. Heueuy eta mah. Bae abah. Tong dianggap serius sok ayeuna mah geura pakekeun bae. Ngan omat cik abah mah tong riweuh mikiran neng tia bae, da neng tia ge teu sing riweuh mikiran maneh. Nyangsat, Bah, lamun bisa teu mikiran neng tia mah moal ka dieu. Abah moal menang duit meureunnan. Bener, aduh neng tia kos mantan abah bae hese abah ge mau pohokeunana bae sarua da ngaranna kitu. Aduh neng tia hese dipopohokeunana. Bah, eling, Bah. Aduh neng tia. Bah. Eling, Bah, kunaon? Di mana neng tia ayeuna nya? Si Abah jadi kos gelo kieu, mikiran mantanna. Lah, bodoh lah, tinggalkeun.